mah Sunda, yasana Ayip Rosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo, Paul, langit mahate kuring. Geuning aya akang teteh, janten wayaya teh isin. Nuju diajar maca sajak kalah ditinggalikeun. Mending diajar sajak babarengan atuh yuk. Naon ari puisi? Dina sastra Indonesia anu disebut puisi teh sarua hartina jeung sajak dina sastra Sunda. Ari dina sastra Sunda, puisi teh hartina lega pisan, ngawengku sababaraha jenis karya sastra kaasup sajak mangrupa bagean tina puisi. Leuwih jelasna, anu dimaksud puisi dina sastra Sunda nyaeta wanda karangan anu racitana biasana mah pinuh ku wirahma, kauger ku wangunna jeung ku diksina. Lain dina ungkara kalimah cara dina basa sapopoe atawa cara wangun prosa. Puisi Sunda teh rea rupana. Aya anu kagolong puisi heubeul atawa buhun atau tradisional, jeung aya anu kagolong kana puisi anyar. Puisi heubeul aya anu ngawujud carita, nyaeta carita pantun jeung wawacan. Aya anu henteu ngawujud carita, nyaeta kahiji aya puisi mantra anu dipercaya ngandung kekuatan gaib anu ngawengku jang jawokan, singlar, jampe, asihan, jeung rea-rea deui. Kadua, sisindiran anu ngawengku rarakitan, paparikan, wawangsalan. Katilu, kakawihan barudak. Kaopat, sair. Jeung kalima, pupuh anu ngawengku dangding jeung guguritan. Ari anu kaasup puisi anyar teh nyaeta sajak tea. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban pada lisan jeung jumlah pada lisan dina saban pada saperti dina pupuh atawa sisindiran. Dumasar kana asal usulna, sajak teh mangrupa karya samperan anu jolna tina sastra deungeun, nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Eta karya teh asup tur jadi banda sastra Sunda ti mimiti kira-kira tahun 1846, nyaeta nalika para pangarang Sunda khususna pangarang ngora mimiti kasengsrem tur mikaresep ngareka basa dina wangun sajak. Pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaeta Kiswes. Sabada ditaratas ku Kiswes, sajak Sunda terus mekar nepi ka kiwari. Lian tirea sajak anu dimuat dina majalah jeung koran basa Sunda saperti Manle, Cupu Manik, Galura, jeung koran Sunda. Oge rea karya anu geus dibukukeun mangrupa antologi. Sababaraha judul buku kumpulan sajak Sunda jeung pangarangna diantarana Lalaki di Tegalpati karya Sayudi tahun 1863, Jante Arkidam karya Ayip Rosidi tahun 1867, Tepung di Bandung karya Rahmat M. Saskarana, Wasiat Konglomerat karya Taufik Faturrahman, Lalaki Langit karya Junior Soridwan, Jagat Alit karya Godi Suwarna, Maung Bayangan karya
karya Eti RS, Jamparing Hariring karya Dedi Windiagiri, Urang Naon di Cinaon karya Wahyu Wibisana, Kidang Kawisaya karya Reti Isnendes, Gondewa karangan Eti RS tahun 1887, Jiwa Lupat karya Godi Suwarna tahun 2007, jeung rea-rea deui. Tah sakitu heula we nya perkara sajak mah engke urang dilajeng deui. Teu kenging hilap di share, like, subscribe video na. Hatur nuhun.